Astapun Raida, kuring ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah. Di dieu sim kuring baris ngadugikeun materi ngeunaan komputer. Kecap komputer secara umum digunakan pikeun ngaidentifikasikeun jelema anu ngitung aritmetika. Kecap eta digunakan dina basa Inggris tahun 1640 anu hartina jelema anu ngitung. Laju dina tahun 1887 digunakan anu jadi hartina alat hitung mekanis. Nah, jadi wangunan komputer teh mangrupakeun pakakas elektronik anu disusun ti sababaraha komponen nu miboga hubungan pikeun ngawangun hiji sistem. Komputer miboga sababaraha fungsi nyaeta diantarana aya data input, data processing, data output, data storage, data movement. Di dieu aya sababaraha komponen komputer diantarana nyaeta ya komponen input. Komponen ieu mangrupakeun komponen hardware anu miboga fungsi nyaeta salaku mere parentah dina sababaraha tugas anu dimigawe ku komputer. Nah, aya babagian dina komponen input nyaeta aya keyboard, mouse jeung trackpad, pen, scanner. Kadua nyaeta aya komponen proses. Komponen ieu miboga fungsi ngolah angka atau proses parentah anu ditarima ku brainware anu ditampilkeun ku komponen output. Nah, di dieu anu babagian dina komponen proses nyaeta aya prosesor, motherboard, hard disk, RAM jeung sajabana. Nah, nu katilu nyaeta aya komponen output. Komponen ieu miboga fungsi pikeun nampilkeun informasi anu diparentah anu geus diproses ku komputer. Aya sababaraha komponen output diantarana nyaeta aya monitor, printer, jeung speaker. Nah, eta mangrupakeun wangunan dina komputer fungsi jeung komponen-komponen anu dimiboga ku komputer. Sakitu anu ku sim kuring dipihatur. Kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.